ketika maca kitab ahli-ahli Allah mimiti orang maca Kangjeng Nabi, Masya Allah, Kangjeng mawa qurratu aini fi sholat leng ketika sholat nu kadeuleuh hiji Allah qurratu aini fi sholat. Urang ngadenge deui Sidina Ali, cek Sidina Ali kurang mah lamun keur sholat teh nikmat jasa sehingga kula wasiat tak cabut pedang teh engke cabutna ketika kula keur sholat teu karasa. Imam Syafi'i begitu sholat pernah manehanana sholat teruku-ruku. Pernah terjadi Imam Syafi'i penting sholat tahajud datang kadur subuh teh teruku ku ngeunah-ngeunahna. Maca Quran bari sholat bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Datang ke Allahu akbar Allahu akbar. Cik Imam Syafi'i subuh can anggeus can ruku Masya Allah. Habib Rozak pernah sujud teu hudang deui nya geus sarua orang molor apa ya Allah ya Rabbi. Aduh pamajikan lagi kaget ku Habib nggak bangun sujud lama amat eta aya dihudangkeun ngacai ya. Lamun keherun bejana baheula ditah ngopor ka pamajikanana ditanya, "Ya, hayam naonkeun opor?" Nyanana asup ka kamar tilu peuting keluar nanyakeun opor asak. "Heuy." Cek pamajikanana nanyakeun opor, geus ka mana opor? Geus jadi tai deui, jadi teh kotok. Kan, pan tadi teh opor. Ieu poe naon? Pamajikan nangis. Emang poe naon? Heuy. Dewek teu keluar tilu poe dewek tah. Kakak raja belakang kunaon eta kunikmat qurratu aini fi sholat. Masya Allah kabelah dina carita-caritaan tua boga Tuan Syekh Abdul Qadir.